paling mana? Oh terus weh. Oh masih Masih tebing. Oh. Oke terus. Kayak daya bacaannya sudah Oh mun mangga atuh terus. Oke ternyata masih jauh kan? Desa Sidamukti masih jauh. Masih Parabaya. Ini Marapu objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di channel RHR. Di kesempatan kali ini, di siang hari ini, kita mau tanya-tanya lagi kuda renggong ini asalnya dari mana ya guys. Kebetulan kita hari ini lagi ada di Majalengka. Punten mang, itu kuda di mana itu mang? Simperem. Masih di Majalengka kene. Iya kuda teh namina naon? Brang-brang Si Bang-brang. Itu sarang itu non sami oh sami berarti gaduh dua. Dari Simperem. Ya kapungkur teh meser di mana? di Bandung. Oh berarti mah turunan Bandung. Kapungkur nang meser sabaraha ya kuda teh? 30 juta. Eta tos siap ka lapangan gitu. Can ajaran. Oh berarti kapungkur meuli 30 teh masih ajareun keneh. Oh sugan teh tos jadi gitu. Berarti tan jadinya. Berarti nu dua ieu mah turunan di Bandung sadaya. Itu mah di turunan Sumbawa. Sumbawa. Itu ke sami meserna sa kitu. Sami. Tah kinten-kintenna ngrawat kuda teh sesana tinu naon teh? Tinu jukutna rada hese. Jeung perawatanna susah teh tah. Ieu sok di kumaha diobatan atau kumaha? Nah, disuntik. Nya disuntiknya. Ieu sok ngadenge mah cenah sok sering diurut kuda keding ge. Ya diurut, dicekan. Nya. Eta maksudna naon ai sok di non pasihan gula beureum teh naon teh? Nah, ande dibaya tenagana. Oh, jadi embe tenagana fit deui nya. Make gula beureum teh. Tah kitu guys. Jadi orang sok ningali kuda renggong teh tos istirahat atau keur teh sok dipasihan gula beureum atau dicampur pakai cai kitu teh. Embe tenagana fit deui. Tah kumaha ieu semenjak aya pandemi kieu teh kumaha pemasukan kuda renggong teh? Masukanna nya dina nyewa. Nah sepi nah kumaha keur masa pandemi kieu teh? Nya dina sepi ditinggangkeun. Nya dina aya hiburan acara dia nya di 500 Berarti lamun teu aya job mah sok di tunggang. tunggangkeun eta sekali tunggang teh sabaraha? Ya tergantung 10.000? 5.000. Oh 5.000. Sabaraha kuir eta? Ya nunggang mah apa? Muter kelas di organ apa bae. Jadi kerta aya job mah jadi sok ditunggangkeun nya ka anak-anak kecil gitu. Kuda renggong. Di desa Simperem Majalengkanya. Nah. Iya alamatnya di mana? Nanggrang alamatnya. Hah? Nanggrang dan Nanggrang. Blok? Bareng. Blok naon? Ruangan dia blok. Oh tengah blok. Iya si gaduh grup atau kumaha tuh? Gaduh. Eta naon grupna? Ini nami kuda berang-berang. Si berang-berang. Berang-berang grup. Berarti lamun ieu si kuda teh sok disewakeun teh sabaraha? Sewakeun dana penyewaana. Nah, tergantung kurangnya nu ageng 700. 700. Sekali nanggung. Ngejob gitu teh nya. 400. Oh, jadi rada benten deh. Benten. Emang kudana rada bentennya. Nah, situ bisik teman-teman nu bade nyewa kuda tah ka dieu we dongkapna ka sareng sae teh? Adidin di Simperemnya. Tah kudana
sering disewakeun nya murah lah sakitu mah kitu. Jeung rada ageng deui. Tah ngadenge mah ieu teh acara teh cenah PSBB teh rek diayakeun deui tah kumaha kesan-kesana. Mohon beridayakeun di enjing cenah. Nuhun tah. Jadi berarti si pentas kuda renggong kita berarti mulai sepi deui nya. Sepi deui. Tapi sama dia lamun ditunggangkeun mah masih aya bae. Masih aya bae. Eta sok aya ditunggangkeun teh hari naon bae? Tiap hari Tiap hari. Di mana di lokasinya? nya ka mana bae ngidar. Oh, ngidar mah. Nah, Baca galuh nyampe tah ieu kuda masih bangdrang ieu. Ieu mah turunan ti Bandung, tah heueuh emang turunan Bandung mah ageng kieu ya, jangkung gitu. Bisik teman-teman bade nyewa tah si brang-brang ya. Ti Simpeureum gitu.